Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melak jati sisi leuweung di banjuran make cai, menawi tadi mah keur malaweng jawab salamna sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh duka pare melakna di baras, duka tunduh duka sare sorana rada eubuhan. Daun awi daun gedang duanana dipetikan, manawi geus hararudang jawab salamna rada tarikan sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ridho ngawaler salam? Bapak ikhlas? Ikhlas Pak? Mudah-mudahan Bapak Ibu anu ngawaler salam barina ikhlas, anu ngagaduhan kabingung sing enggal leungit kabingungna, anu ngagaduhan kasusah sing enggal hilang kasusahna, anu ngagaduhan hutang enggal lunas hutangna. Ulah padu amin bae bari jeung sok bayar. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karimi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla alladzi barakna hawlahu al-ayah. Shadaqallahul adim. Bapak Kepala Desa Kertawana beserta jajaran tikawit tingkat atasan sampai tingkat bawahan anu kusim kuring dipihormat, Bapak Ketua BPD sareng anggotana, Ketua LPM sami sareng anggotana anu kusim kuring dipihormat, Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Huda Manawi beserta anggotana sami anu kusim kuring dipihormat, oge keluarga besar Kudamas Jaya anu disesepuhan ku Bapak Parman sami anu kusim kuring dipihormat,
para habaib, para guru-guru simkuring yang saya juga hormati. Tehilap ke para ustad, para kiai al-mukarom, utamina Pak Ustad Oman, Pak Ustad Umi Udin anu sami ku simkuring dipehormat. Oge tehilap ka kasepuhan simkuring Bapak Haji Warjo anu sami ku simkuring dipehormat. Oge ka guru simkuring, ka guru senior Pak Kiai Pudoli senior kuring eta teh nuju di pondok anu sami ku simkuring dipehormat. Kum teu diwiji-wiji ibu-ibu, bapak-bapak, sepuh, sesepuh, pini sepuh anu sami ku simkuring dipehormat. Langkung teu payun mangga urang sasarangan dina kesempatan wengi ayeuna, wengi anu sangat berbahagia. Mangga urang sasarangan muji syukur ka Allah anu maha gopur, urang sasarangan muja ka Allah anu maha kawasa, urang sasarangan muji ka Allah anu maha suci. Wireh urang sadaya dina kesempatan wengi ayeuna tiasa bermuajahah, tiasa patepang wajah di ieu haplah mubarokah anu maksad kalih tujuan sami urang sadaya memperingati Isra sareng Mi'rajna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anu pamudah-mudahan ku calik urang sadaya, ku kempel urang sadaya di ieu patempatan ieu satinga jantenkeun hiji wasilah atanapi hiji jalan tina kaingna magpiroh ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rahmat sindarang salam pamugia dicurahkeun, pamugia dikocor golontorkeun ka junjunan urang sadaya sebagai sutradara Islam, sebagai komandan yang tertinggi dalam angkatan perang Islam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia telah berhasil mengangkat umatnya dari lumpur-lumpur kemusyrikan dan debu-debu kemaksiatan, diangkat ke pantai Mardotilah, yakni agama Islam anu pangmulyana di muka bumi ieu. Shalawat mi wassalam anu kadua kalina mangga urang curahkeun ka para sahabat, ka para keluargana, oge ka urang sadaya anu janten umatna dina sanggoni ngalaksanakeun parentahanna. Pamudah-mudahan urang sadaya singkeng sapaati junjunan urang sadaya, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sepuh hadirin sadayana, manawi pucuk dicinta Pak Haji, ulam pun tiba. Pada pertemuan malam hari yang terang ini, bagaikan asam di gunung, garam di laut bertemu dalam kewali. Jauh jalan bisa ditempuh, umur panjang tidak terasa, namun waktu silih berganti. Dari mana ke mana Allah berkata, "Fa'aina tadhabun?" Dari hari ke hari ditema menjadi minggu, dan dari minggu ke minggu ditema menjadi bulan, dan dari bulan ke bulan ditema menjadi tahun. Sareng ayeuna urang sadaya syukuran alhamdulillah tiasa kempel di ieu tempat, tiasa ngariung di ieu majlis anu maksad kalih tujuan urang sadaya rek ngarayakeun memperingati sasih diisrokeun jeung dimi'rajkeunana junjunan urang sadaya, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sepuh hadirin sadayana, manawi ieu Pak Haji teh, Pak Haji Warjo duka lepat duka henteu miwarang ceramah simkuring di dia. Padahal di dia para kiai seueur, senior seueur, para habaib pabalata. Tapi insya Allah Pak Haji simkuring di dia moal ngaos, ieu mah etang-etang ajang silaturahmi. Ari ngaos mah teu tiasa. Etang-etang ajang silaturahmi sabab emut kasauran Rasul bahwa silaturahmi teh ziyadatu fil umri wa barakatun fi rizqi. Ngawariskeun kana tambahna barokah rezeki urang sadaya, ngawariskeun kana umur urang janten panjang. Itu nu disebat silaturahmi. Bahkan para sepuh hadirin sadayana saur Kanjeng Nabi Muhammad kanggo nilai tambah hiji upsus salam, sebarkan salam, sebarkan keselamatan. Nomor kaduana wasilul arham, gerak kersa silaturahmi. Nomor katiluna para sepuh hadirin sadayana wasallu bilaili wan nasuniyam,
gerak kersa gerak daek hudang gugah tengah wengi ketika jalma nu sejen keur bobo tibra keur bobo pules para sepuh hadirin itu kanggo nilai tambah ti Kanjeng Nabi Muhammad anu mawi para sepuh hadirin sadayana insyaallah sim kuring di dieu mal ngaos da seueur di dieu manawi senior sim kuring para habaib pabalatak ieu mah etang-etang ajang silatur rahmi ngan biasana upami di kawasan Indonesia bagian barat lamun mubalegna ceramah dinten Minggu Pak Pudoli sok disebat mingguan lamun kiai na anu ngaji dinten Sabtu sok disebut Sabtuan datang ka dieu para sepuh hadirin sadayana saatosna bulan puasa disebut sawalan sawal puasa heula para sepuh hadirin sadaya kadituna datang deui para sepuh hadirin sadayana rayagung nu disebut Dul Hijjah nyata khusus pengajian di nurek manasik haji di nu angkat haji datang deka ditu para sepuh hadirin sadayana disebut menyambut tahun baru Islam Muharram pengajianana eusina kaitan jeung Muharram kadieuna aya deui para sepuh hadirin sadayana muludan pangaosanana pak kiaina sok disebut bulan mulud nyaeta muludan lamun nu ngajina datang dina bulan Rajab pangajianna teh sok disebut Rajaban. Padahal eta teh sadayana ge cek Rasul mah teu aya bid'ah sadayana ge. Istuning Rasul mah ngaji Senenan, Mingguan, Sabtuan, Muludan, Rojaban menyambut tahun baru Islam. Eusina ngaji bae para sepuh hadirin sadayana. Teu make judul Rajaban Muludan ngan lamun kitu mubaligna teu make judul soloyong ngaler, soloyong ngidul tanpa arah jeung tujuan. Lamun lauk mah keur mabok tinggal nakol bae mohon pake. Tah di dieu para sepuh hadirin sadayana emut kana hiji sejarah 14 abad kapengker di hiji tempat di hiji kota terpencil parantos lahir hiji murang kalih ketika eta murang kalih brol ka alam dunia geus teu ngagaduhan rama ramana pupus eta murang kalih dirawat kuno janten eyangna pupus eta murang kalih dirawat kuno janten pamana nincak eta murang kalih yuswa 25 tahun dilamar ku hiji istri bari jeung istri usiana 40 tahun lain gadis lain parawan tapi janda saha cing eta murang kalih para sepuh hadirin sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saur paku teh nu nembe tadi sambutan uyos teh janda ge ari beunghar mah di dieu aya janda beunghar anjakal teh nyandak dudana tapan kahade ibu-ibu sadayana mohon ibu yang sudah janda pan kitu jangan mudah tergoda pan kitu mohon Pak Haji selfie merajalela kadang kawis pan ibu-ibu janda mempan carentil mohon Pak Haji carentil keur nyambel baget cetrek distatuskan keur masak cetrek distatuskan itu ibu janda centilna ngelehkeun parawan bahkan sering hadir ke majlis pakai gamis biar gelis tuh ibu janda bikin mantanmu menangis besok nikah sama Bang Kumis waler sholli wa sallim da ngalit iman alahmada wa sallimna minal afati wal waba wa sallimna minal apati wal waba diwaler ku Pak Pudoli pintar bahasana laki-laki yang hebat pan tidak ngajak maksiat cintanya yang hebat baru kenal langsung diikat saur Pak Pudoli jawab ibu janda kumaha wanita terhormat pandai jaga aurat cintanya terhormat kupinang dengan sholawat sholli wa sallim da
Salli wa sallim wa sallimna minal afati wal waba. Mikna hiji deui pasihan kangge backing vokal ibu saha nu bade janten backing vokal ameh henteu serak teuing. Para sepuh hadirin sadayana mangga usia yuswa eta murang kali pasikeun ka Pak Kiai Pudoli. Cobi jang duet maut ke sareng sim kuring. Ya Pak Haji Makmun sorana tuh soalnya usia 25 tahun eta murang kali dilamar ku hiji istri bari jeung istri janda, ternyata janda ge termasuk 10 besar konglomerat di kota Mekah. Nincak eta murang kali 40 tahun para sepuh hadirin sadayana dilantik ku Allah di Guha Hiro, dititah ngabangun alam dunia ieu dengan konsep Al-Qur'anul Karim, ngabenerkeun anu salah, ngalampengkeun anu bengkok. Saha ti antawisna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba 14 abad kapengker berarti 1400 sekian. Padahal menurut catatan sejarah ibu bapak sadayana, ieu alam dunia ti saatosna Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan, umat Islam selalu mimpin ieu alam dunia. Islam lain ngan saukur mimpin di bidang agama, tapi Islam mimpin di bidang budaya. Islam lain ngan saukur mimpin di bidang budaya, tapi Islam mimpin di bidang sains dan teknologi. Islam lain ngan saukur mimpin di bidang sains dan teknologi wungkul, termasuk Islam mimpin di bidang ekonomi, mimpin di bidang politik 600 tahun sabada Rasul dilahirkan. Jangan dihitung. Tapi ternyata 847 berarti 847 tahun dugi ka detik ayeuna Hijriah. Dugi ka pating ayeuna para sepuh hadirin sadayana, state by state Islam saeutik demi saeutik mundur. Bahkan Islam katinggalan lain ngan saukur di bidang ekonomi, Islam katinggalan di bidang sains dan teknologi. Islam lain ngan saukur di bidang ekonomi jeung sains dan teknologi wungkul anu katinggalan, termasuk Islam katinggalan di bidang budaya. Islam katinggalan di bidang hukum, Islam katinggalan di bidang agama. 847 tahun dugi ka peuting ayeuna. Coba bayangkeun para sepuh hadirin sadayana. Tapi satu hal yang dipertanyakan oleh salah satu pemuda pelopor upami telepat dina sejarah menerangkan namina Amir Sakib Arsalan. Satu pertanyaan yang begitu hebat dilontarkan oleh seorang pemuda, limada ta'akharal muslim wa taqaddumal kafir? Kenapa bahwa Islam itu selalu ada di belakang? Islam selalu aya di tukang, Islam selalu katinggalan. Saur seorang pemuda namina Amir Sakib Arsalan ketika kongres di Oki disingkat para sepuh hadirin sadayana, Organisasi Kesatuan Islam di negara Mesir, dijawab limada ta'akharal muslim wa taqaddumal kafir. Kenapa bahwa Islam itu selalu ada di belakang? Islam naon sababna selalu nyata aya panderi teu maju-maju eta Islam para sepuh hadirin sadayana. Coba bayangkeun, hapunten tadi kapireng ketua ICMI mohon sok emot ka Bahrudin Yusuf anu de singkat BJ Habibie. Dia sebagai ketua ICMI Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Hapunten anu sami kusim kuring dipihormat, hapunten 1000 hapunten. Coba bayangkan para sepuh hadirin sadayana bahwa Islam sedikit demi sedikit katinggalan. Ternyata salah satu pertanyaan yang dilontarkan oleh salah satu pemuda pelopor namina Amir Sakib Arsalan, limada ta'akharal muslim wa taqaddumal kafir? Naon sababna Islam selalu aya di tukang, Islam teu maju-maju? Padahal mah para sepuh hadirin sadayana coba tingali saha anu bisa pangheulana naik ka bulan. Orang mana? Orang Islam, orang Yahudi. Namina saha cing? Neil Armstrong. Dia pangheulana anu bisa masuk ka bulan para sepuh hadirin sadaya. Ka langit mah mal bisa. Ari ka langit teh jarakna ge pan
kayak diterangkan jangan nyambung sakedik tina Isra Miraj ka payun para sepuh hadirin 150 juta kilometer ti bumi ka pusat tata surya, sedangkan pusat tata surya matahari teh aya di handapeun langit ke kapayun sugan kaguar sugan kaboro waktosna teu wengi teuing para sepuh hadirin sadaya. Coba di dia tah 847 tahun Islam selalu aya di belakang, Islam selalu aya di belakang. Ternyata di Jawa babarengan waktu keur kongres di eta naon namina teh di eta organisasi anu lebetna oki teh ya rasiahna Islam teu maju-maju catatan kahiji wadoharol jahli. Umat Islam terlalu nampak kebodohan anu aya di umat Islam. Coba kadang kawis umat Islam mah lain dibobodo. Sok aya istilah umat Islam pamali cep ulah ngadahar cawu sisina pamali padahal mah panggedena Pak Haji bising teu saep meureun. Pan kitu mohon bising disisihkeun batur padahal mah lain ka dia teh. Tah umat Islam teh kitu sok aya istilah bahasa pamali. Kenapa Islam tina maju-maju? Wadoharol jahli, terlalu nampak kebodohan nu aya di umat Islam. Catatan kahiji, catatan kedua para sepuh hadirin sadayana bahwa wadoharol adawah umat Islam terlalu nampak papaseaan. Keur usum taraweh anu taraweh 8 rakaat asup ka neraka, nu taraweh 23 rakaat asup ka neraka, bid'ah hukumna. Anu asup ka surga saha? Anu taraweh ka dia pangenten. Tah eta umat Islam teh bahwa wadoharol adawah terlalu nampak para sepuh hadirin sadayana kebodohan, wadoharol adawah terlalu nampak permusuhan, perselisihan. Padahal mah kita harus bersatu dalam ukhuwah, bersatu dalam akidah, toleransi antar puru. Iya, pan urang tengah gaduhan madhab opat Syafi'i, Maliki, Hambali sareng Hanafi. Eta cirina umat Islam, agama Islam luas tengah gaduhan madhabul arba'ah. Rukun salat cek dina Sapinah mah ayat 17. Rukun salat cek dina Riyadul Badiah mun telepat mah ayat 13. Rukun salat cek dina Sulamun Najat mah mun telepat mah ayat 20 hiji. Coba bayangkeun lamun anu ngajina kitab hiji-hijina mah para sepuh hadirin sadana berbicara 13, berbicara 2 hiji, salah nu bener 17. Padahal mah itu ciri umat Islam, ilmu agama Islam luas palih dia para sepuh hadirin sadaya. Wadoharol adawah terlalu nampak papasean antara umat Islam. Nomor katiluna bahwa umat Islam tidak mampu menyatukan potensi. Tos ulah nyabit-nyabit karena politik sakedik para sepuh hadirin sadayana komok loba. Wadoharol adawah catatan kedua, nomor katiluna tidak mampu menyatukan potensi. Coba umat Islam ayeuna upami diitung jang anu real bae nu katingali lah. Lamun hiji jalmi ngaroko sapoe sabungkus kali 15.000, lamun kali sabulan tos sabaraha 450.000 bikin ka masjid. Lamun kali 10 orang 4,5 juta, lamun kali 20 orang bikin ka masjid eta sodakohkeun. Coba untuk para sepuh hadirin sadayana menyatukan potensi gampil. Insyaallah mal aya madrasah terlena-lena, guru madrasah bisa kagaji, masjid araragreng sararae para sepuh hadirin tak eta bahwa babarengan anu dijawab ku Islam ketika organisasi kesatuan Islam limada ta'ahorol muslim wa taqaddumal kafir. Kenapa? Bahwa Islam itu selalu ada di belakang. Tak anu mawi punten saur Kanjeng Nabi Muhammad ka para sahabatna. Hei para sahabat, akan datang masamu seperti makanan di atas meja hidangan. Saur Kanjeng Nabi Muhammad ka para sahabatna kitu. Umat Islam bakal datang hiji zaman sapertoskeun hiji dahareun anu aya di luhureun meja makan. Nu kidul hayang ngadahar, nu kaler hayang nuang, nu wetan sami hayang nyandak, nu kulon sami hayang ngadahar. Kau sementara akan jadi penonton di lapangan sendiri. Coba bayangkeun. Saur sahabat tumaros ka Kanjeng Nabi Muhammad, ya Rasul, apakah akan datang zaman seperti itu? Betul. Ekonomimu dijajah, saur Kanjeng Nabi Muhammad. Uhuwahmu diinjak-injak. Kau sementara akan jadi penonton di lapangan sendiri. Ya Rasul, bener bakal dongkap? Bener.
Kumaha kaayaan umat Islam wan si harita loba atawa saeutik saur Kanjeng Nabi Muhammad diwaler bal angtum yauma idin kasir, bahwa umat Islam di loba seueur tapi hanjakal centang perenang, tidak mempunyai daya dan kekuatan sepertikeun buih di lautan dihempas ke tepian pantai teu ngagaduhan daya. Itu umat Islam. Lemah napalih dia para sepuh hadirin sadayana. Ja'al Islamu goriban, saur Rasul kitu, wasaya udu goriban, bahwa Islam mimiti dicana ku Kanjeng Nabi Muhammad aneh. Ja'al Islamu goriban, kulantaran urang dianggap aneh, wasaya udu goriban, kedah ngarasa bagja. Aya jalma kumpul maca tahlil babarengan di hiji tempat dianggap aneh, aya jalma kumpul maca debat di hiji masjid disebat aneh. Pokona cek Rasul wasaya udu goriban, kudu ngarasa bunga, kudu ngarasa bangga, urang sadaya pedah disebut jalma aneh. Sahati antawisna alladina yuslihuna maaf sadat min sunati, jalmi-jalmi anu dianggap aneh para sepuh hadirin sadayana, jalma anu tetep anceg nuturkeun sunnah Rasul jeung anu pernah dilaksanakeun ku para sahabat. Itulah jalmi-jalmi anu disebat aneh, kersa ngalaksanakeun pasunatan-pasunatan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sejarah 14 abad kapengker ternyata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu mawi saur Profesor Dr. Quraisy Shihab, salah satu guru besar pesantren anu kasus Al Zaitun, dia berbicara umat Islam, umat Hindu melaksanakan aturan Hinduna hampir 40%. Umat Kristen ngalaksanakeun aturan ajaran agama Kristen 30, sekian persen. Tapi ternyata kenapa umat Islam hanya 8,09% ngalaksanakeun aturan Islamna? Itu nu disebut Islamna Islam KTP. Ta eta para sepuh hadirin sadaya, Islam hanya mayoritas di dalam jumlah, ternyata minoritas di dalam peranan. Islam mayoritas di dalam peranan, tapi minoritas di dalam percaturan sadidinten pelaksanaan sapopoena. Itulah Islam. Ongko hayang disebut ahli sunnah wal jamaah ari qobliyah jeung ba'diyah tara-tara acan. Pan kitu mohon. Rajin ibu-ibu di dieu mah. Ta anu mawi urang perlu ngaji teh insyaallah di dieu para kiai, para ustad seueur pabalatak senior simkuring di dieu sabaraha hiji tah nu ngaredes di payun. Perlu ngaos mah mangga matak cek Rasul kieu, bahwa bakal datang hiji zaman ka umat kami loba jalma anu ninggalkeun maksiat anu katsida gedena, bahwa eta teh teu apaleun lain maksiat gede. Naon ti antarana? Jalma anu geus daek ninggalkeun ngaji. Ta eta mawi ka makola hayu ngaji ji hayu ngaji. Siap ngiringan pagawean berang peting ulah lali, hayu ngaji ji hayu ngaji, kolot budak boh awewe boh lalaki. Lagu naon Pak Haji? Da apalan ari laguna mah. Hayang kawin win win win, hayang kawin pan kitu. Ajakan tatangga rejeng babaturan, indit babarengan marangkat ke pengajian. Ibur tisa minggu mula dina tiap Jumatan diwawarkeun bahwa engke aya pelaksanaan memperingati Isra Miraj di musola Nurul Huda. Hayu urang kumpul dina petingan nyaeta Isra Miraj tanggal 27 ongkoh, bahkan saha jalma anu ngalaksanakeun isukan puasa sapoe jeung petingan ayeuna melek sarua jeung ibadah lamina 100 tahun. Bade ka enjing puasa saum peuting ayeuna melek, tapi lain melekna lain melek catur, nonton bola, melek wiridan. Aya istilah qiyamul lail teh wiridan baca Quran mangga. Cek Rasul kitu pan, saha jalma anu ngalaksanakeun puasa ke enjing sadinten 3 hari sebelum tanggal 30 berarti tanggal 27 Rajab. Ayeuna melek nu disebut qiyamul lail sami sareng ibadah 100 tahun kabitah teh ibu. Tah sok hayu urang hayu urang mirengkeun pangaosan. Ulah ngan saukur bade mirengkeun pangaosan teh cilingkring be nyalira. Dereng-dereng be sorangan ulah. Tapi kumaha?
ajakan tatangga rejeng babaturan indit babarengan marangkat ke pengajian gitu pada sepuh hadirin sana. Aya di dia Pak RT, aya Pak RT kapayun, aya Pak RW tampi mangga mangga Pak RT omat ka Pak RT mangga paling terang Pak RT napa oge ka Pak RW mangga Pak RW na ulah hare-hare masyarakat ajakan hade hayu ngaji ji hayu ngaji hei kan kitu tah para sepuh hadirin sadaya ngaliket mangga. Ibu bapak sadayana upami ibu gaduh putra ajak hayu urang mirengkeun pangajian hayu urang Isra Miraj sabab ieu teh sataun sakalipan emak pan kitu bapak pomi ulah rek poho daek ngaji sangkan teu bodong cek ibu teh kitu kumaha aya murang kali pemuda remaja ku bapak tadi papatahan pan ujang nyai pomi ulah rek lali daek ngaji neangan pangarti walar sasarengan sing saha jalma teu nyambung sing saha jalma emak sakali deui siap emak bapak pomi ulah rek poho daek ngaji sangkan teu bodoh ujang nyai pomi ulah rek lali daek ngaji neangan pangarti sing saha jalma ma ibadah teu make ilmu ma maka amalna ma mal ditarima ku Gusti Allah mal ditarima aduh subhanallah cek pake pudoli teh aya keur ngaji nyanyi kajen uing mah da boga basic na Pak Kiai beda jeung artis-artis mah lamun nyanyi teu boga basic na sugan mah ari bapak subuh di musola di tajuk di Masjid Nurul Huda bari jeung sorangan bari jeung imamna eta anu adan eta anu qomat eta anu pujian eta kumaha pokna eling-eling umat muslimin muslimat eta lain nyanyi-nyanyi hayu urang berjamaah salat subuh estu kawajiban urang keur hirup di dunia kanggo pibekeleun urang jaga di akhirat eta teh nyanyi sami bae teu aya bedana sareng simkuring ngan ari simkuring mah payuneun seueuran payuneun para habaib payuneun Pak Haji kasepuhan para kiai dipayun ari bapak mah cicing sorangan di musola di tajuk nu adan eta nu qomat eta nu jadi imam eta pan kitu para sepuh hadirin sadaya nyanyi kumaha basicna pan kieu bahasana wa kulluman bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatul la tuqbalun saur Ibnu Ruslan mapan kitu wa kulluman bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatul la tuqbalun lamun jalma ibadah tanpa ilmu la tuqbalun moal ditampi moal ditarima pan kitu nyanyi sami eling-eling umat muslimin muslimat ngan diganti ku simkuring mah walar sasarengan eling-eling umat teu eling-eling kitu bahasana siap diganti ameh teu nyalahkeun ka nyalira kasorangan siap eling-eling umat teu eling-eling titah berjamaah kalah cicing di imah titah pengajian kalah GWA-an titah ka majelis taklim kalah ke YouTubean pan kitu mohon eta teh Ibu Pak Haji
sok sundel eta ari nuju ari awewe teh para sepuh hadirin sadaya kadang-kadang bari masak anu leungeun hiji nyepeng kokodek naon ieu teh nu hiji nyepeng HP atuh rek waktuna kudu setengah jam beres teh jadi 2 jam naon sababna teh husu. Untung malaikat Ijrailna henteu naon malaikat Raqib jeung Atidna henteu naon namina teh henteu comel lamun comel mah dicintrek saeutik ajleng eta HP. Lamun keur nyeuseuh para sepuh hadirin sadayana rek kumaha tareh beresna nu saleungeun nu sahiji ngagesrek seuseuhan nu hiji bari nyepeng HP. Subhanallah. Untung eta malaikat Raqib jeung Atidna henteu comel. Lamun comel mah ku aing eta disintrek ajleng pan eta HP nyonyos bae kana cai pan rusak HP-na. Eling-eling umat teu eling-eling titah berjamaah kalah cicing di imah titah pangajian kalah ge WA-an titah baca Quran kalah ge YouTubean sareng eling-eling umat titah ka majelis taklim kalah ka main game rajan sok Jumatan manehna nundutan khotib keur ngadalil manehna ngadahdir. Eta jalma kadang-kadang salat unggal waktu tara mohon saminggu sakali malam Jumat tara pedah cek urang Ciherang Kadu Gede mah setiap malam Jumat kaliwon atuh sabulan sakali mah ka masjid sok. Naon sababna? Cirina ku sabab sieun pedah loba jurig meureun malam Jumat kaliwon mah nu sok nyupiran pere nyupiranana kadang-kadang toko ge nu sok noko tutup tokona pan kitu mohon naon sababna sieun ari ieu mah teu poean teu mingguan teu bulanan para sepuh hadirin sadaya eta jalma diajak ku tatanggana hayu ngalaksanakeun salat Jumat ngajaran sakali datang ka masjid kerek para sepuh hadirin sadaya da meureun ku enak-enakna cicing di masjid mah tah eta manawi kitu para sepuh hadirin sadaya anu mawi urang sadaya alhamdulillah ayeuna urang sadaya tiasa ditepangkeun tiasa dipertemukeun dina acara silaturahmi ieu dina sasih Rajab anu maksad jeung tujuan urang sami rek merayakeun Isra jeung dimirajkeunana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan dawahan Allah waktu tadi muqaddimah. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu alladzi barakna haulahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dawan Allah waktu tadi muqaddimah subhanalladzi maha bersih Allah. Subhanalladzi asra anu parantos ngaisrokeun memperjalankeun janten hambana anu hartosna para sepuh hadirin sadayana secara etimologi isra hartosna perjalanan Rasul ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa nu disebut perjalanan horizontal dari Masjidil Aqsa sampai ka langit 1 2 3 4 sampai ka langit 7 disebut nyaeta perjalanan vertikal naik ka luhur. Mungkin aya sababaraha catatan para sepuh hadirin sadaya sateu acanan Rasul Isra Mi'raj dibelah dadana pan kitu. Nu meulahna malaikat Jibril kadua rencangna nyaeta Mikail disarengan ku Mikail para sepuh hadirin sadayana dieusian henteu cukup ku ilmu. Keur 4 taun yuswana Nabi dibelah dadana pan kitu. Malaikat nu meulahna Jibril kadua rencangna Mikail jenenganana. Coba Rasul ketika di Isra jeung dimirajkeun mungkin aya sababaraha catatan sateu acan naik ka luhur Rasul dioperasi heula dibelah dadana dieusian hiji ilmu dieusian hikmah dieusian iman. Sabab lamun Rasul ngan saukur dieusian hikmah iman nyaeta ngan saukur dieusian ilmu manusia hirup diisian ilmu tafsir, ilmu alat,
ilmu fikih, ilmu tauhid, sombong pasti. Itu teh cacak-cacak ilmu pesantren. Eta jalma ngan seukur dieusian ku ilmu fikih pasti bakal sombong. Eta jalma dieusian ku ilmu tafsir wungkul pasti bakal sombong. Eta jalma dieusian ku ilmu alat wungkul pasti bakal sombong. Eta teh ilmu pesantren. Komo lamun ilmu ti sakola fisika, matematika, biologi, IPS jeung sajabina lebih sombong. Tapi ternyata dieusian Rasul bukan hanya seukur ilmu, tapi ternyata ditambihan hiji ilmu, hikmah sareng iman. Kulantaran ketika dibelah dadana dioperasi teh sate acan Rasul angkat. Coba bayangkeun. Dieusian ilmu, hikmah sareng iman anu antukna berbagai halangan, berbagai tantangan, berbagai hambatan anu dongkap ka Kanjeng Nabi Muhammad. Rasul kuat teu unggut kawinduan, teu gedag keanginan. Anu sahingga dina waktos Kanjeng Nabi Muhammad nuju Isra sareng Mi'raj sareng malaikat Jibril, aya tibelah katuhu, ya Muhammad ungdur nih. Coba bayangkeun aya hiji suara, Muhammad geura tingali kuring, Muhammad geura tingali kuring. Saatosna kitu kumaha Kanjeng Nabi Muhammad teu ngalieukeuk acan komo nembalan mah nembe di dia naroskeun, mahadda pakola ya Jibril, ari nu tadi teh suara saha? Ya Muhammad hadda Yahudian, ari tadi teh sora umat Yahudi. Lamun anjeun ngalieuk, lamun anjeun nembalan, lamun anjeun nyamper, lasoron nasu tahudat ummatuka, umat anjeun bakal jadi umat Yahudi. Kulantaran anjeun teu ngalieuk, jadi moal jadi umat Yahudi sadaya. Cacak-cacak teu ngalieuk, cacak-cacak teu nyamper, tetep Yahudi aya. Langsung Kanjeng Nabi Muhammad mapah deui. Aya deui anu nyauran, ya Muhammad ungdurni as'aluka. Muhammad geura tempo ka kami, geura samper ka kami. Palam yajib Kanjeng Nabi Muhammad teu ngawaler. Nembe di dia tumaros deui Kanjeng Nabi Muhammad ka malaikat Jibril. Ya Jibril, pakola mahada ya Jibril? Hadda Nasronian, bahwa eta teh umat Nasrani. Muhammad, lamun anjeun ngalieup, lamun anjeun nembalan, lamun anjeun nyampur, bahwa umat anjeun bakal jadi umat Nasoro sadaya. Saur malaikat Jibril, kulantaran ilmu na kuat, hikmah na tebel, imana hebat, anu antukna teu unggut kawinduan, teu gedag anginan. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Saur Pak Kiai Pudoli mah lailan di dia menurut dinamaan mah litaklil. Saeutik aya anu berpendapat 3 jam, aya anu berpendapat 4 jam. Mohon Pak Kiai litaklil saeutik, tidak semalaman suntuk henteu para sepuh hadirin sadayana. Anu sahingga si Jahal jeung si Lahab teu percayaan si Abu Jahal, ari Abu teh bapa, Jahal teh belengep, jadi bapa belengep, teu percayaan Rasul ngayakeun Isra Mi'raj sareng malaikat Jibril. Incik-incik sahabat Abu Bakar, nah Jahal aing teu percaya cek Abu Jahal Muhammad geus Isra Mi'raj. Walar sahabat Abu Bakar, Jahal jangankan 1 malam, 1 menit pun saya percaya. Jangankan 1 malam, 1 jam pun saya percaya. Itulah sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan pangpayuna. Taeta coba lalakon anu kacida panjangna ti mulai Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa sakiceuk, ti Masjidil Aqsa sampai ka langit kahiji alam malakut, langit kadua teras dugi ka alamnya eta dugi ka langit 7 sakiceuk. Ti Sidratul Muntaha uih deui ka Masjidil Haram sakicep, ti Masjidil Haram uih deui ka Masjidil Aqsa sakicep. 4 kicep lalakon anu kacida panjang nangan saukur 4 kicep. Coba. Padahal para sepuh hadirin sadaya menurut catatan akal bahwa antara Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ampil 250.000 kilometer. Menurut hiji sejarah upami mapah biasa 40 dinten aya deui anu berpendapat 2 sasi. Dimulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, jangankan ke Sidratul Muntaha, dimulai pusat tata surya ti bumi ke pusat tata surya ti bumi ke matahari panjangna 150 juta kilometer. Tapi lalakon sakitu panjangna dengan catatan sakecep. Itu teh 150 juta kilometer teh wallahu alam datacan aya jalma haja-haja ngukur cek pakuwu teh jug umi ente kaluhur kami dihandap anu nyokel meterna jug kudu menyata naon minta ukur
paku samemeh dongkap ka eta matahari memeh datang ka matahari beungeut geus-geuseng manten. Komo ieu mangalewatan langit kahiji, langit kadua sedengkeun Kanjeng Nabi Muhammad sareng malaikat Jibril. Eta malaikat Jibril bade lebet ka langit kahiji bage. Assalamualaikum ya ahli sama, aya tata carana, aya etika, aya akhlak. Assalamualaikum ya ahli sama. Diwalar waalaikumsalam sadayaku anu penduduk ahli langit kahiji. Pakola mahada saha eta di luar? Ana Jibril. Cek penduduk ahli langit kahiji nah anjeun geus diutus ka dieu. Naam, qad arsala ilahi bahwa kami Jibril geus diutus ku Allah titah ka dieu. Cek bahasa urang nama jeung saha anjeun diutus Jibril ka dieu? Qala ma'a Muhammadin qad arsala ilahi ma'a Muhammadin. Kami geus diutus ka ieu langit jeung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba eta aya tata krama tok ketok ketok assalamualaikum ya ahli sama. Langit kahiji, langit kadua sedengkeun posisi perjalanan ti langit kahiji sampai ke langit dua dengan catatan rujukan dina sejarah hampir 500 tahun lamun lempang biasa. Ti langit kadua ka langit katilu 500 tahun, langit katilu langit kaopat 500 tahun, langit kaopat kalima 500 tahun, lima ka genep 500 tahun, genep ka 7 500 tahun. Cing coba 7 kali 5 sabaraha tahunan? 3500 tahun. Tacan bumi na 7 sami para sepuh hadirin sadayana. Tapi dengan catatan eta anu lalampahan lalakon anu kacida lamina lailam minal masjidil haram, dengan catatan sawangi ge litaklil dia saeutik tah di dia ibu pentingna ibu dongkap ke majelis taklim, lamun ibu teu dongkap mal apal lalakon Rasul bahwa timulai Masjidil Haram teh sabaraha taun pan kitu. Ma bapak pomi ulah rek poho daek ngaji sangkan teu bodoh pan kitu. Upami bapak ibu sadayana para sepuh hadirin sadayana sugan ari surga teh aya di luhur, bener aya di luhur. Ari loh mapud aya di luhur, aya di luhur. Geus ulah hayang para sepuh hadirin sadayana nyaho sampai ka jero-jero lamun urang palai terang ayana surga di luhur, ayana loh mahfud di luhur. Urang kudu maot heula. Bade kudu maot heula atuh para sepuh hadirin. Atuh apal ti saha? Apal ti para kiai. Kiaina apal ti saha? Dibejaan ti Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad apal ti saha? Dibejaan ku malaikat Jibril. Malaikat Jibril dititah ku saha? Dititah ku Gusti Allah, dibejakeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah surga anu mawi kitu tah parebut angkeuh antara langit jeung bumi teh kitu, bahwa cek langit kami nupang alusna, cek bumi kami nupang alusna. Pan kitu ternyata Allah nyiptakeun hiji makhluk anu rek disaruakeun ketika Kanjeng Nabi Muhammad diciptakeun ti Isra Miraj, bumi ka tincak, langit sampai ka tincak. Terus upami ibu tumaros, ari neraka ayana di mana? Ari neraka mah ayana di handap. Di handapkeun bumi 7. Coba bayangkeun. Cirina bahwa ketika datangna waktu duhur sok panas Pak Haji. Naon sababna? Eta neraka teh keur dipanaskeun. Matak lamun datangna lohor teh ulah sarare teuing, ulah nyaro HP teuing geuwat ka tahajud, geuwat ka masjid milu berjamaah. Mohon da eta oleh Rasul Isra Miraj teh pan salat. Pangna cirina bahwa neraka teh aya di bawah bumi ka-7. Cek pake pudol teh geuning kamari uing ngebor cai eueuh teu panggih jeung neraka. Coba atuh kali sekian ribu meter bae, coba bayangkeun subhanallah para sepuh hadirin sadayana. Lalakon lamun dipilampah ku lalakon biasa langit bumi kahiji kana bumi kadua 500 tahun sami, bumi kadua sampai ka bumi katilu sami 500 tahun, sampai ka bumi ka-7 500 tahun. Tah di bawah bumi ka-7 teh aya neraka jahanam anu pikeun nyaeta gunana jeung ngagodog jalma-jalma anu tara sarolat. Sedengkeun jalma anu tara salat ninggalkeun sawaktu para sepuh hadirin sadayana dorakana mal ditebus ku 60 tahun, kudu 60.000 tahunan. Ta eta. Panari urang mah kadang kawis mohon. Kadang kawis ninggalkeun salat istiwa anu biasa ketika seorang muadzin hayya 'alas shalah
ibu bapak teh alhamdulillah geuning geus ka piring adat. Siwah nu heueuh para sepuh hadirin sadayana keur macul eureun heula maculna. Nu keur tandur eureun heula tandurna, nu keur ngored eureun ngoredna, nu keur ngobrol ge eureun ngobrolna, nu keur rapat ge eureun rapatna. Siwah nu muhun bae para sepuh hadirin. Hayya 'alas shalah. Cek ibu teh alhamdulillah geuning geus duhur. Bapak sami ari bapak mah nyebut alhamdulillah teh pedah keur gawe tareh eureun gawe. Cek urang Ciherang mah dug tolorong pas pisan dug langsung kabur tanpa dieureunkeun ku nu bogana sami di dieu. Sami ta beda. Beda ta sami. Di Ciherang duka nular ti Ciherang ka Wanasaraya, duka ti dieu duka ka Ciherang para sepuh hadirin sadaya. Ta eta para sepuh hadirin sadaya. Kertawana oge para sepuh hadirin sadaya sanes Wanasaraya. Satosna kitu kumaha para sepuh hadirin sadayana. Anu tadi Allahu Akbar eureun soteh pada mirengkeun nu adana alus bari jeung budak ngora. Lain geus macul langsung kacai kumbah gagang pacul. Beres adan macul gecruk deui, beres adan tandur hayu deui, beres rapat-rapat nyatah dilaksanakeun deui. Padahal mah di dieu aya kiai kudu protes keur rapat adan eureun, geus adan teruskeun deui protes heula salat heula berjamaah kitu. Pan kitu para sepuh hadirin sadayana. Anu sahingga eta seorang muadzin teh di masjid di musola ditajuk cek bahasa Ciherang nama pupujian bae. Gewat ngageruan eta jalma anu keur carici. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Eta bapak anu geus kecruk macul diteruskeun teh korejat deui. Ih geuning kadenge sora teh alusnya urang mana eta. Pokna teh kumaha? Kakuping suara adan. Cek anu adan teh kitu. Di Masjid Nurul Huda ti katebihan si horeng teh ngawartosan ngajak salat babarengan. Cek ibu bapak teh anu keur damel apal ari cirina salat teh eta teh ngajak salat. Diwaler kuno keur pupujian deui. Enggal-enggal salin anggoan angkat ka tempat peribadahan ikhlas ridho ka pangeran ngantunkeun ti padamelan. Eta bapak-bapak kasindir meureun ah aing merek balik bae ngerakeun ke nu adan. Langsung uih para sepuh hadirin sadayana kacai siwah nu heueuh eta kacai ibak bebersih apalon anu pupujian teh para sepuh hadirin sadayana enggal-enggal salin anggoan angkat ka tempat peribadahan ikhlas ridho ka pangeran ngantunkeun ti padamelan. Cek bapak teh bener ah disalin entos. Disangki nganggo sinjang entos, nganggo acuk anu rapih entos, kopiah dicandak. Disangki bade katajuk ka musola anu caket, ari pak teh logoyong teh katepas ka tengahan bumi bari jeung cetrek televisi dicetrekeun, pokna teh kumaha? Makna kopi. Osok di dieu Pak Kiai eta. Urang mana eta teh nya? Urang Ciherang, ta urang Kertawana eta teh. Siwahna teh urang Kertawana kapalidan ti Ciherang, duka ti Ciherang kapalidan Kertawana. Ta eta para sepuh hadirin sadayana. Jadi
bahwa nu disebat Isra Miraj subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah. Coba lalakon anu kacida panjangna hanya cukup 4 kicep litaklil lailan di dia. Tujuanana alladzi barakna haulahu pikeun mereka barokahan Gusti Allah di lingkungan eta Mekah jeung Madinah. Coba barokah kacida. Lamun ibu anu kantos angkat umroh, bapak anu kantos angkat haji, nah pernah ningali ibu bapak sadaya di ditu pohon apel, tangkal anggur, tangkal cau kapendis, pare ciherang, pare genep opat, pernah ningali sawah di ditu? Teu aya. Tapi naon sababna para sepuh hadirin sadayana di tanah yang begitu gersang apel dongkapang saraena mohon buat ting mah di pelakna mah di tanah Kertawana nu alusna diekspor ka Mekah nu gorengna di Emam mohon pelak cau kapendis nu sae boa nu sae mah dijual ka Mekah diekspor nu butiti nama di dahar pan kitu nu matak barorodo bae da ari nu gorengna di Emam ari anu alusna dijual mohon kadang kawis gitu pada sepuh hadirin sada dici heran sanes di Kertawana taeta coba bayangkan alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina supaya nambahan kabarokahan geuring eta beas teu aya sawah anu Allah teu aya ladang anu Allah ternyata naon sababna beas nu aya di Arab Saudi nu disebut nasi Bukhari para ranjang etah beas teh teu aya di Kuningan Majaran nu disebat nasi Bukhari kadang kawis para sepuh hadirin sadayana hoyong kentang geus sagede kararieu keur baheula mah 2 real keur 2017 tah sareng kiai di dieu angkatna sareng simkuring 2017 sampai sapotong kieu bae ge 2 real berarti lamun diduitkeun mah 8.000 eta. Kentang sasiki ge sagede peureub 8.000 2 real para sepuh hadirin. Alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Rek nembongkeun kakawasaan Allah ka urang sadaya alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina bahwa Allah teh kawasa. Eta dengan catatan lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ternyata ti masjidil haram ka masjidil aqsa nu disebat nyata alamna alam lahut anu nomor kaduana para sepuh hadirin sadayana ti mulai masjidil haram ka masjidil aqsa ka langit 1 2 3 4 5 sampai ka 7 termasuk alamna alam malakut alam malaikat la yudriku mal bisa dipanggihan etah la yudrikul malakut ila bil imi wal fahmi mal bisa dipanggihan mal bisa ditempo ku panon mal bisa dipirengkeun ku cepil mal bisa diragap ku leungeun etah alam malakut ila ilmi wal fahmi kajaba ku ilmu jeung ku pahamna eta para sepuh hadirin paham nati saha anu parantos didugikeun ku para ulama nati saha ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad nati saha dibejaan ku malaikat Jibril nati saha ti Gusti Allah tah la yudrikul malakuta bahwa mal bisa karagap mal bisa katempo mal bisa karaba etah alam malakut illa ilmi illa bil ilmi wal fahmi kajaba ku pahaman urang kajaba ku ilmu urang tah anu bawi penting nak ngaji teh palih dia kan gitu hayu ngaji hayu ngaji pagawean berang peting ulah lali bahasana gitu bapak pomi ulah rek lali daek ngaji neangan pangarti sing saha jalma ibadah teu make ilmu maka amalna mal ditarima ku Gusti Allah mal ditarima mama gitu Isra Mi'raj
bahasana para sepuh hadirin sadayana. Anu satrasna aya alam lahut, aya alam malakut, aya alam nasut. Alam nasut, alam malakut, alam lahut. Alam lahut berarti alam ketika pependakna Allah jeung Rasul, ketika komunikasina Kanjeng Nabi Muhammad sareng Gusti, ketika Kanjeng Nabi Muhammad pandipiwarang keng oleh-oleh salat cek bahasa urang mah Nabi Muhammad ku Nabi Musa tadi taros anjeun meunang naon geus ngobrol komunikasi jeung Gusti Allah. Parodo alaya wa ummatuka homsina solatan min kuli waktin, bahwa kami jeung umat kami diwajibkan titah ngalaksanakeun salat anu seueurna 50 waktu. Itu antawis komunikasi Rasul sareng Gusti Allah menang oleh-olehna titah ngalaksanakeun salat 50 waktos. Kabayang Pak Haji salat 50 waktos. Duhur dilaksanakeun 50 waktu. Cek anu nitah gawe teh aing mebeakeun bae kan salat 10 waktos. Salat asar dilaksanakeun 10 rakaat. Salat maghrib dilaksanakeun 10 rakaat. Salat isya dilaksanakeun 10 rakaat. Palebah salat subuh bari jeung masih keneh tunduk. Geus linggat-lenggut bae keur salat 10 rakaat para sepuh hadirin sadaya. Tapi ternyata pendak jeung Nabi Musa, irji ila rabbika tahfifan, Muhammad geura balik deui juga anjeun ka pangeran anjeun tahfifan menta diringankeun sabab li anna ummatuka dhaifun la tatiko ummatuka dhaifun mal kuateun umat anjeun teh laleutik, umat anjeun teh lalemah, irji ila rabbika tahfifan. Jug balik deui Muhammad anu antukna Kanjeng Nabi Muhammad eta angkat deui ka Gusti Allah subhanallah para sepuh hadirin sadana. Irji ila rabbika wa Musa eta Kanjeng Nabi Muhammad teh uih bae uih deui cek Nabi Musa enggeus Muhammad enggeus geus sabaraha rakaat 40 rakaat mal kuateun Muhammad balik deui eta Kanjeng Nabi Muhammad dipiwarang ku Nabi Musa uih deui ka Gusti Allah. Ya Rob tahfif geura khofif ummatuka doipan liana ummatuka latatiko sabab umat abdi teh doib, umat abdi teh lemah mal kuateun titah ngalaksanakeun salat 40 rakaat 50 rakaat 30 rakaat anu antukna homsan dugi ka akhirna etah umat Kanjeng Nabi Muhammad sareng Kanjeng Nabi Muhammad diwajibkeun ku Gusti Allah titah ngalaksanakeun salat anu seueurna 5 waktos. Eta teh berkat jasana Nabi Musa dibere naon namina teh dipasihan masukan. Eta hiji alam indrawi, alam fisika antawis Masjidil Haram ka Masjidil Haram, Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa disebat alamna alam lahut. Dimulai Masjidil Aqsa sampai ka Sidratul Muntaha disebat alamna alam malakut sampai langit 7. Langit 7 uih deui para sepuh hadirin sadaya sampai ka Sidratul Muntaha termasuk alamna alam lahut. Alam qadha robbi ijati ketika komunikasina antawis Allah sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah di dia antawis langit kahiji sampai ka langit 7 seueur kajantenan anu aneh. Ti antawisna para sepuh hadirin sadaya tardohu ruusahum seueur anu meprekan sirahna eta Kanjeng Nabi Muhammad ningali. Saatosna kitu kumaha ditaroskeun ka malaikat Jibril. Ya Jibril faqala mahada ya Jibril. Geuning aya jalma eta meprekan huluna sorangan geus buleud hancur dipeprek deku sorangan, geus buleud hancur dipeprek deku sorangan. Waler malaikat Jibril alladzina tatasaqala ruusahum anis sholatil maktubah, bahwa eta jalma huluna tara daek dipake sujud ke Allah ngalaksanakeun salat 5 waktu anu parantos dipardukeun. Tah eta kajadianana. Janten uih deui kana pokok pembicaraan anu tadi para sepuh hadirin sadayana bahwa Isra Mi'raj disebatkeun di dia subhanalladzi asra bi abdihi di dia teh henteu langsung bi Muhammadin sabab umat hiji-hijina timulai umat Nabi Adam sampai ka umat Kanjeng Nabi Muhammad ngan hiji-hijina nu diisrokeun Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi naon sababna dina Al-Qur'an henteu subhanalladzi asra bi Muhammadin henteu kitu tapi bi abdihi. Eta teh bahwa dina kita berjanji disebutkeun bener-bener Isra Mi'raj teh ku jasadna, ku badana, ku salirana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain hayalan, lain impian, lain angan-angan, tapi bukti nyata ku pribadi badan salira Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta eta manawi anu terakhir para sepuh hadirin sadayana
urang syukuran ka Gusti Allah pedah urang sadaya ngagaduhan disebat agama anu disebat agama super. Agama naon anu cepeng ku urang sadaya? Agama Islam. Tah agama Islam disebut agama super sabab catatan kahiji al-islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi, Islam teh luhur, mal aya anu ngaluhuran iwal ti agama Islam. Catatan kahiji. Catatan kedua bahwa ngabogaan agama anu disebut agama super nyaeta agama Islam ngagaduhan pemimpin anu tanggung jawab jeung bijaksana lain ngan saukur di dunia wungkul tapi dugi ka akhirat. Sahati antawisna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika salah satu sahabat Syekh Muhammad Al-Busiri anu sehingga dia pernah mengarang salah satu namina burdah anu disebat di nabet pertama disebatkan kieu pan bahasana aming tadakuri jironim bidi salamin majaz tadam angzaro mimuklatim bidamin majaz tadam angzaro mimuklatim bidamin. Eta Syekh Muhammad Al-Busiri para sepuh hadirin sadayana dina hiji waktos pan anjeunna henteu damang lamun zaman ayeuna mah setruk teu tiasa diusikeun teu tiasa diobahkeun eta tangan jeung sampean Syekh Muhammad Al-Busiri dina waktos eta pisan tapi keayaan manehna lemah teu damang udur eta Syekh Muhammad Al-Busiri teu liren-liren maca sholawat anu antuk nangimpen dina hiji paimpenan pendak sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas pisan dina impenan eta Syekh Muhammad Al-Busiri saur Kanjeng Nabi Muhammad kasep bager pinter geus kanyeri kapeurih kasedih anjeun sampai ka detik ayeuna bae eta nembe bahasa kitu korejat Syekh Muhammad Al-Busiri gugah bari jeung geuning aneh badan janten jag-jag sarira janten raos janten sae bae para sepuh hadirin sadaya saatosna dina impenan pendak sareng Kanjeng Nabi Muhammad bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kantos berbicara semacam itu anu sehingga bisa ngalontarkeun bisa mencetuskan salah satu burdah namina burdah di dia cek bahasa urang nama solendang anu tadi di komentar aming tadakuri jironim bidi salamin majaz tadam angzaro mimuklatim bidamin. Kata-kata eta sok dipake kaheureyan ku budak-budak ngorabah heula mah bari jeung keur zaman baheula soteh duka sami duka henteu di desa Kertawana eta lamun bade ibak babarengan istri pamaget ka Cigede anu caina herang masih aya Pak Haji bari jeung mawa boboko duka boboko teh naon boboko mun ceceting jerona sisihan datang ka Cigede caina anu herang silih simbeuh silih banjur silih baledog ku sisihan keur zaman baheula para sepuh hadirin sadaya ternyata aya hiji gadis keur ceurik bae para sepuh hadirin sadana keur ceurik bari jeung hahaleuangan sa model kitu di pinggir Cigede batur mah keur bubungahan pokna teh kumaha kitu tah aming tadakuri jironim bidi salamin majaz tadam angzaro mimuklatim bidamin majaz tadam angzaro mimuklatim bidamin upami dihartosan kirang langkung ku emutna ka anjeunna nu aya di tanah salam cai panon abdi dara salamina sok ngeclakan cai panon abdi dara salamina sok ngeclakan eta Syekh Muhammad Al-Busiri anu dikumandangkeun dina bait awal burdah namina sapertoskeun kitu para sepuh hadirin sadaya kutina cinta-cintana ka Kanjeng Nabi Muhammad anu sehingga nangis kaluarna lain cai panon biasa tapi cai mata getih ari urang mah sapertoskeun tadi sejarah eta istri keur ceurik di pinggir Cigede disampeur ku naon teteh geuning nangis ceurik sote disangka kumaha puguh kuring teh diputuskeun ku kabogoh kakarak ceurik pedah diputuskeun ku kabogoh kakarak ceurik pedah diputuskeun ku bebene pan kitu mohon lain ceurik teh pedah urang emut ka Kanjeng Nabi Muhammad pan kitu
nyeri moal bisa diubaran cek pak itu mohon eker bobogohan direbut ku babaturan enggeus jadi mantan sombong nateh alah batan pasker kasusahan si eta menta balikan pan kitu henteu butuh jalma loba gaya butuh soteh jalma nu satia keun si eta mah kakak sangsara aduh ala ieu kuring bahaga nyeri moal bisa diubaran teruskan pakai podoli tak eta para sepuh hadirin urang mah kakarak bisa ceri kakarak bisa nangis lamun diputuskeun ku kabogosok coba engke rasana masih keneh remaja mah tacan ngajaran masih keneh budak tacan ngajaran gerapang nyerina lamun urang geus ngajaran diputuskeun ku kabogoh jeung dipetot susu ge mending keneh dipetot susu jeung tinimang diputuskeun ta eta jadi para sepuh hadirin sadayana bahwa urang bersyukur ngagaduhan agama anu disebat agama super sabab hiji ngagaduhan agama Islam anu pangmulyana di muka bumi ieu nomor kaduana bahwa ngagaduhan pemimpin anu tanggung jawab jeung bijaksana lain ngan saukur di dunia wungkul tapi dugi ka akhirat. Di akhirat cirina ketika Kanjeng Nabi Muhammad digugahkeun ku malaikat Jibril Muhammad gugah eta Kanjeng Nabi Muhammad gigisik si wah nu keur ngalindur di lebet kubur bari jeung tumaros ka malaikat Jibril ya Jibril ayo yaman hanta ya Jibril ari ayeuna teh poe naon coba bayangkeun diwalar ku malaikat Jibril ya Muhammad hadda yaumur rahmah bahwa ayeuna teh poe belas kasih pikeun anjeun oh berarti abdi teh geus maot bener. Terus abdi rek disimpan di mana? Roh abdi rek disimpan di mana? Saur nyata malaikat Jibril, ya Muhammad ulah selempang, ya Muhammad ulah khawatir bahwa roh abjen, roh anu kacida sucina, paina abwabas samawati pasopa supupan ngabaris nampak roh anu kacida mulyana, nampak roh anjen anu kacida sucina. Tapi coba bayangkeun ketika gugah ti pakuburan Kanjeng Nabi Muhammad, nu ditaroskeun sanes putuna Hasan Husein. Nu ditanyakeun sanes putrina Siti Fatimah tapi nu ditanyakeun nyaeta urang sadaya termasuk jalma nu aya di desa Kertawana ieu para sepuh hadirin sadana ayeuna tarokta min ummati ya Jibril ari roh umat kami rek disimpan di mana roh umat kami tah nu aya di desa Kertawana anu pernah ngayakeun Isra Miraj rek disimpan di mana saur Kanjeng Nabi Muhammad gitu. Bahkan menurut hiji sejarah la ardo min ummati minanar Jibril kami malrido asup ka neraka ketika umat kami marido asup ka surga ketika umat kami masih keneh aya di neraka. Tadi dia moal senang mal tenang mal jongjon kami sing sanajan diasupkeun ka surga lamun memang umat kami termasuk masyarakat nu aya di Kertawana masih keneh aya saurang anu aya di neraka sedengkeun eta jalma masih keneh aya sahadatan ta eta manawi kitu para sepuh hadirin sadaya inti nama para sepuh hadirin sadayana sabadana urang sadaya memperingati Isra jeung Mi'rajna jungjunan urang sadaya nu disebat Rajaban ari Rajaban teh Pak Kiai raja teh gegeden ari ban teh ban berarti panggede-gedena ban naon hartosna salender Rajaban teh panggede-gedena ban nyaeta salender bising aya dina hate urang anu mencekul aya istilah nyaeta hasud iri dengki jahil kaniaya geura giles kusan render ratakeun pan kitu komo lamun wala ropasa wala pusuko lamun kaentrepan ku sifat buruk kaentrepan ku sifat busuk geura salender para sepuh hadirin sadaya itulah yang dinamakan Rajaban anu panggede-gedena gilinding giles para sepuh hadirin ngartos manawi ibu bapak ngartos kulantaran tos ngartos mohon ari amanatipun guru maneh lamun ngaji masyarakat geus ngarti enggeus bubarkeun bising kena pundung pan kitu para sepuh hadirin sadayana manawi hapunten Pak Haji sepuh simkuring guru simkuring anu dipayun para habaib sadayana manawi ieu mah etang-etang silatur rahmi urang mah ngadoa sasarengan mohon para sepuh hadirin sadayana insyaallah ngadoa sasarengan mudah-mudahan engke doa bakal dipingpin ku ajengan simkuring ngerakeun mingpinage para sepuh hadirin sadana mung nu terakhir Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa baligna Ramadana waghfir lana
bana. Mudah-mudahan sasih Rajab ieu sing masihan kabarokahan ka urang sadaya. Sareng mudah-mudahan dosa urang nu alit, dosa urang nu ageng sing dihapunten ku Gusti Allah. Allahumma aslih lana pisabana ila Ramadana. Mudah-mudahan yuswa urang sadaya sing dipanjangkeun yuswa sasih Rajab, sasih Saban, tina sasih Saban dugi ka sasih Ramadan. Insyaallah sim kuring isin kedah mingpindo adi dieu mah kiai seueur senior sim kuring di dieu seueur manawi sakitu anu kapihatur mudah-mudahan aya mangpaatna khusus kanggo sim kuring umum kanggo para sepuh hadirin sadayana utamina Pak Haji Warjo anu sabaraha dinten parantos kapayun karompok silaturahmi mung sakitu katiasana manawi hapunten 1000 hapunten bongan sim kuring mah diberena cucuk jadi nyariosna teh kasar garihal tarik pan kitu mohon huluna di dahar tadi ku pembaca Al-Qur'an pan kitu mohon beteungna di dahar ku nu tadi sambutan buntutna di dahar tadi ku nu sambutan para sepuh hadirin sadaya sim kuring tinggal cucukna jadi ulah aneh lamun sim kuring nyarita tadi sapertikeun cucuk ta eta bongan salah ibu salah bapak mere ongkos sim kuring teh sering dibobodo ongkos disebut acara inti ari dibere pang pandeurina pan kitu sering dibobodo munafik eta manawi kitu para sepuh hadirin sadayana hapunten 1000 hapunten sakitu anu kapihatur wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.